Malam minggu coy. Bagian apel. Paingan anteng euy teu ulin-ulin ka ieu mah boga motor halus euy. Lumayan bang, pangimilik. Syukur euy ari boga motor halus mah euy. Alhamdulillah mang. Ieu teh basa aya bapoe ka tukang mang meureun keur aya milih. Ayo mang rek ka mana? Biasa we luntang lantung atuh urang teh usaha. Da hayeuna teh geuning anu penting mah urang teh ikhtiar niat ibadah bener. Tah kitu bener bang. Cek paribasana kajeun urang luntang lantung ge sugane kan aya peluang gitu da ieu niatan mah urang teh niat ibadah bener. Gitu. Asal ulah naon niatan teu cager gitu. Atuh bisa meureun nginjem atawa atunya meureun bisa. Ayeuna teh pan malam minggu. Urang ulin ka awewe. Pak. Waalaikumsalam, Pak. Kumaha, Kang? Aduh, Pak. Hapunten pisan, Pak. Cacan aya. Aduh. Ti kamari hapunten. Geus 10 kali hapunten ieu naon nu dibalikeunana atuh. Kalah aku abi insyaallah lah diusahakeun, Pak. Motor nepi ka geus kieu, geus hararoe. Mah teh lunas acan. Aduh, kumaha atuh nya? Kieu we lah atuh nyunkeun jangka we. 3 minggu deui mah. Jangka naon? Jangka kapal, jangka naon? Aduh, jangka waktu di wae. Nya terutama nyuhunkeun karidoanana we ti Bapak. Aing mah ridho. Apa aing ge setoran atuh. Nya atuh wayahna we teh sangalombi ka ditu panginten. Teu bisa kitu. Kuring oge sarua usaha atuh cing. Mohon. Kumaha da butuh dahar atuh anak incu. Saya tuh lah, kewe 3 mingguan ka dieu lah. Gitu. Nya. Insyaallah Pak Abi di ieu pamilih. Lama 3 minggu Allah wae. Wayana geus saya dijabel. Terus kumaha tuh? Nya tuh Pak 3 minggu deui lah ka dieu deui lah. Aduh. Jangkana geus lila teuing. Nya wayahna we tuh Pak data can aya geuningan. Pokoknya mah mun teu kabayar wae wayana urang mah aya tanah nyangkut tanah ku aing dijabal. Mohon siapa? Masing aja. Coba. Wah iya aduh. Sugan teh heueuh. Dek kuat euy. Jadi tetulus rek ieu teh atuh. Rek rek ulin teh atuh meureun rek kinjem teh. Urang mah geus kabayang dok. Lamun keur ulin ibaratna mun diinjem ku urang keur ngeunah-ngeunah ku urang keur dipake pek teh aduh aya nu ngajabel wirang urang dikamanakeun kacau we urang balik ayo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atuh euy. Wah balik ieu. Karena saya si bersihan urang mah. Dibanding geus 3 minggu ieu teh. Ngurung-ngurunya we deui geura euy seureung di ge. Nah si Uno teh ciga nu bingung kitu hulang-hulang asa palalaur. Dok, keur naon aneh hulang-hulang. Mang. Mang. Diukur mang ieu mah. Ngobrol. Bari udud atuh kudu nama euy. Bujang meuli udud mang keur mikiran eta nu nagih motor teh ya. Aduh. Dibanding enak teh geus 3 minggu. Ngurungnya we. Jadi akhirnya geus aya duitna gitu. Ya nya ta bujang-bujang kan. Aduh, karunya teuing euy. Atuh kumaha atuh solusina atuh meureunna. Ari can kabayar keneh mah aya bahan dicopot atuh meureunna. Yang geus meureunnan aya nu pasrah we geus saya kumaha tuh. Da Allah pan duitna. Ya eta kitu euy. Ayeuna usaha keur zaman hayeuna mah. Pasorangan da heuh atuh. Asal cek paribasana bisa manggih dahar oge atuh da euy heuh. Untung hayeuna mah. Geus kabayang kumaha atuh. Hayeuna mah usaha hayeuna mah. Ya bari udud dok tuh. Mang sok mah. Aya udud mah.
Hah? Aduh, Kumaha? Sager. Alhamdulillah. alhamdulillah Pak. Aduh. Sok we, santai-santai we. Salik atuh kan paling dia. Nah, di dia we lah. Betul nah. Cing kumaha ye? Pasti lemingon ya teh. Aduh, mesti nagung. Aduh. Justru ya ge abi nu mete nuju ngobrol sareng rencangan oge. Da geuningan tuh susah pisan eta mah. Ayeuna Kumaha kieu. nya? Heuh kuring teh beureun boga anak pamajikan. Ya, Kudu dahar, kudu setor. Udah cukup kupunten geuningan ka dealerna mah tuh. ya aduh kumaha tuh nya da can aya atuh inian. Geus we lah kieu ayeuna mah sesuai janji nu ti heula we. Kumaha? Ku saya rek dicokot tanah. Nu jadi jaminan keun bae. Geus kacokot tanah dilunaskeun. Sok we ayeuna mah turuhkeun we. Mak, tempo we atuh karunya usahana keur Iya teh tos 3 minggon sabaraha geus genep 3 minggon. 3 minggon sidik genep katambahan di 3 tuh genep 3 minggon. Geus we ayeuna mah kieu we. Gejeng saya yuk. Dudukeun ke pona ngarah kelar we ayeuna mah ya. Aduh, Ayo. ya tuh, yos lah. Duh karunya euy si Udo. Nepi ka kitu na euy. Di dieu ke pona. Tah mun gaduh ieu abi mah tanah na oge. Nu ieu lain. Nya, Terus ieu mah. Tah, ayeuna ku saya tanana geus beunang di jabal. Lain di jabal lah. Geus we anggap keur ngalunasan. Hutang di dinya lunas. Ieu tanah kurang geus dibawa. oh mun atuh. Siap, siap. Ayo, nuhun ah. Yuk. Alhamdulillah hutang punah. Nyaho kitu mah nu lagi teh euy. Nyopot motor teh moal hiji genep. Blegug. Pan hutang teh gede. Punah ku kere ieu tanah sakeresek. Bodoh.